Ngaos tasbih anu seueurna nyaeta 111 kali ya 111 kali kanggo naon kanggo urang nyaeta nyupri nyuhunkeun munajat ka Allah Subhanahu wa taala kana nu tadi we ya nama anu tadi niat nama anu tadi kene mun urang maca tasbih bakal papanggih jeung nu sok maca tasbih deui lamun gitu nya anu sok naon eta we ieu nya benar domba bakal papanggih jeung benar domba deui nya gitu mun urang nya mun benar hayam bakal papanggih jeung benar hayam deui gitu nya benar teuing benar togel papanggihna jeung naon ulah sieun tadi bakal papanggih jeung benar togel deui ulah sieun aya urang ngaos tasbih bakal pernah jeung anu sok maca tasbih deui anu tukang ngabohong bakal pernah jeung tukang ngabohong deui awasnya gaduh inung bapak tukang gaduh inung bapak gaduh sok ngabohong tara sok lain sakapeung sim kuring boga inung tukang ngabohong sim kuring boga inung tukang ngabohong nyebut ngus udah encan dahar teh sing horeng kope ngabelaan lapar dibikeun ka anak inung si mau tukang inung mah ngabelaan nyebut ngeus encan oge dah anak hayang cenah manggih dahar gitu nya tapi ngabohongna eta inung mah ngabohong teh bakat kunyaah nya salah teh lamun inung bapak ngabohong karena hayang anakna nah gitu antarananya osok inung sok bohong ya so gitu nya anu terutami nyaeta osok aya inung oge urang mah teh hayang dibere cek inung pagana ari diasongkeun mah dicopot eta aya ngabohong ge eta geus sarua nah teu naon ngabohong eta nya terutami nyaeta doa inung bapa mah ngalancarkeun kana rizki teu ngadoakeun ka inung bapa hese rezeki mah jodoh ge hese teu ngadoakeun ka inung bapa mah nya sok nurut taat turut tumut taat hikmat cinta ka inung bapa karek eta rezeki teh lancar pokoknya mah bablas lancarnya dari kalancaran bismillahirrahmanirrahim subhanallah